Zarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Zarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus zarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na. Nu mantap tadi Kangjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh budak saha. Kangjeng Nabi blon budak ya. Tiba deui ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon deui. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng Nabi na hadir ketika orang salam ya Karim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Kiai Jamaluddin. Masyaallah. Anta habibi ya Jamaluddin. Tuh. Terus mana dia cenah Kangjeng Nabi? Banten.